Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aman Fishing. Oke guys, kali ini saya mancing di daerah Keresek, Subang. Ngontrek dulu guys, ngontrak. Ini ngontrak 30.000 guys. Cuman 30.000, ikannya sangkal sama nila. Iseng-iseng aja guys, soalnya dekat ini 5 menitan lah dari rumah ke sini. Saya mancing di sini bersama Babeh tuh, Babeh mertua. Babeh mertua tuh. Oke guys, kita lanjut ya. Untuk hasil dapatlah 10 ekor ikan nila sama sangkal 3 jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, segede kia guys, 2 jari guys. Lumayan guys lah, digoreng garing. 2 jari. Disanggut bah 2 anak. Gelo. Tilu ramuan guys. Emas guys, emas.
Lumayan rada gede guys. Lokmas guys, lokmas. Lokmas lagi guys, kecil. Ayaan. Kirain teh nggak adaan guys. Disangut deh guys, nu hiji guys. Wah, emang mau berhenti-berhentinya guys. Nih, santap terus. Wah, letik letik. Letik. Dua ramo. Emas lagi guys. Maki panonan emasnya panonan guys. Naon mah? Oh nila. Disangut nih guys. Aduh, dua nana guys disangut guys. Dua nana guys disangut. Aduh. Emas emang emas guys. Kecil guys, dua ramo.
Disangut sangat duh, sangkal guys ya, sangkal. Itu disangut deh. uh Wih, menang deh bah, mas berem bah, nila berem bah, berem teh anu tadi. Jair berem guys, pelakenan bagi guys albino. Lukmas iya guys, lukmas burit, lukmas hidung ketan. Mancingnya pindah ke saung guys, pindah ke saung tuh. Tadi sebelah situ tuh, sebelah situ panas guys, pindah ke saung, pindah ke saung. Bejina mah kabur, mantong sorakan mawa tidak cetorkan duitna kasih batak nanti, bawa kabur. Cemimin ke dia kene, cemimin ke ono blok kulon. Kecil hati didinya ada ke tukang cukur cemimin. Kecil. Nila lekit wae. Tuh gede kamaran dia. Nyaranggut deui. Eta kieu. Senang ngelau. Oh, senang ngelau. Tukang cilok oge eta bager ini. Cilok mana? Tukang cilok nu harapan cilai dagang berang. Sok ayanya. Sok aya. Sok aya cilai. Bager kata sekali teh. Aduh, lukmas letik guys, lukmas letik anakna. Dinyanya bager
pisan payah ya Allah ngalindungi ka urang kitu nya. ya si Asep Heeh, jenatna. nya jenatna payah. Bager pisan ka tengah harga pisan. Satpam anu teh ansip teh nya. Keamanan gitu. Paya anu geus maot. Nya payah maot. Bapak si Asep. Bengkel baheula kan dihareup. Bager kan kau tinggal. Inget iyo non motor abah ya eta anu super S baheula naono ieu naonna tuh hurung-hurung motor teh bawa ka payaya nih ingetnya apa ya iyo atuh cupna nutup bukakan cupna hirup we inget Anu harapan Pak Iwan di mana? Heeh, eta dibawa ka dinya. Ieu cupna nutup atuh cenah. Naon motor teh hurung-hurung. Aduh, inget teh baheula. Si Acepna rek kan Ah ya. Malah lagi rek ka urang nanya kumis jelas-jelas si kumis. Masih kan panjang umur teh gitu hirup. Ini mah kan kalau dia ngarora ka. Emang gede. Badan. Oh nah, ngono di mah. Oh bawa ya mare. Ais ka pagocengan ka mare bawa. Ya, dagang suka maju teh. Bisa di dekop dah hareup dagang teh. Jeung centeng. Kortan paeh. Ya. Kenal paeh. Video mah dagang. Emas guys. Emas lumayan tuh. Ini kebetulan. Sok. Sama ya di. Sini sisi anti gari kan gitu. Itu murah kata. Oh, Hah? Dari ingkun mun hudang berapa dari luar itu nang katingal ieu. Dina lawan. Dina mesin. Ngajolang gak nyahon abi menyusup manehna ngagaring teh. Kalau darinya kami deh. Emas lagi guys. Mau perlu beli nyawa ya. Tidak kita harap. Mau ada nggak jauh atau besok nggak masalah. Sok awal deh. Udang apa? Udang. Ya ulang itu kan. Para belanja itu lu hidup kan gede tenggulnya. Mulutikna kudu nama. Heeh. Mulutik nama jadi kan anu sagede cingiran itu teh keluar. Heeh. Dangus. Eta kayak melin multi bela. Ah eta beakon heula. Mana yang berem pan multi rumah. Oh eta kedu leutik mun maraban leutik ulah dieu deket mesin da cicingna di darinya. Anu gede cenah kaulah karulan. Anu gede mah ka tengah. Heeh. Tuh ka tengah ieu aya nu gede depan heula. Lumayan yang rada gede ieu mah. Nanti belah dia Ah, dulu. boleh betul gede nama itu. Gede nama boleh. Nyanggut ya. Ayo mulai obat kemarin sama panon obat panon 85.000 80 biji Sandra Mana mau dia di TikTok dari 85 kami teh biasa atau dia usulan itu bisa amal dia nak. TikTok
bentar ini cek mah teh itu Sandra kan mau oleh online Emas lagi guys. Sandra nyamit bayar lah cing teh. Masih Sandra. Sandra apa ya dia apa ya siapkan ya nya tenaga itu istirahat tenaga nyiwane lah jam 4 baru hujan gede balik bunian ku jalan Ora bener. Hah? Pamrak pisan jeung Abah. apa gara abdi mah teu apa kan cek si emak itu si Andra banyak kan buni pun lah Tunggu Abah. cuma ketinggalan di lawang Sandra itu Motor nah tinggal sana. motornya diharap deket si Nono jalan Oh, Kak Ima. kayak mah Teman-teman di jalan ke dagang. harapun si Nono motornya di mana kurumena kalau harapun balong Heeh. ya tuh jalan kurumoy si emak itu tentu rumah warna anu kan paketnya Sandra baik bar panon bar Olah eka gorengan. Hah? Nah, urang olah eka gorengan. gitu Terus beda-beda deh. Panggoreng-gorengna jelema mah nyimpen dendam. ya pugo iya jangan tong diangsulan jangan nuhun bah ya Abah nyebutna heeh diangsulan bapak kehead gitu. lain deui Da Abah mantan bapak mah. Anger. Itu hama Abah mantan. apa mantan Oh, wah. Tetap bapak. ya bayar lagi di abi si Aka itu mah ulang tahun dah objek kemarin mau bungkus nah hargaan we berapa Rager aya nama ka abdi. Rager aya nama. Ya komentan tuh Abah mah rager. coba ya aing di rumah lah ilah ilah nah jangan tapi kan anak-anak yang si kumis macam nah harga ada kabe ulang tahun itu si kumis kan anak lagi taruh lu kayak anak kata masih kumis harga kabenya aja karena daekeun dibere para cirali kok lima entong ah tong dari kan paksa kok dibebaskeun siaga mah dagang batu ali we tak badak Lumayan. pipin Di toko AA. jelema garelo unggul eta jelema sara belenggu teh Dan deui rekan yang cerita kalau kalau aing sok kemana daek na wae cenah aki-aki teh cenah pesen teh saha nyaho nganturkeunana. heh Saha nu apa nganturkeunana. justru eta mah teh ge teu nyaho Abi ge teh lah kusisan rabasa mesen naon ka SD. di TikTok
nasional TikTok lain. Oh di TikTok mah bagian Sandra meureun. nyahon sana angsuran anak entong ceng nila ieu mah nila ini mah guys nila nih Nah, ari aing rek menang-menang. Goblok. Tupan udah taruh. mana meureun Hah? Tupan taruh. ulah direnengkeun Cek aing lah cek loba nyingket lamun kena elang teh. Loba nyingket nama da pan urang aya rema teh bisa dibalikeun deui. Loba mah loba di balik. Rek mabok. Allah ngisi heula aing kieu heula ngabar ya Allah mantog. Pinos nagalongeng ka beda kadinya. Komo si nong beri ngacabrak kana bus kota teh. no mana Si nong adi manggani heeh mabok teh di urang kabar. Oh apa nani teh? oh aya Aya kana? aya Jadi kena makan maksud. bakal sok kadinya renengkeun Tuh. oh oli baklok mas teh bang areupan saeutik tu rajin abi nu beureum tadi dinya politik euy Lain. Gini-gini lotik euy lotik guys Duduk aduh. oh disangut abah tah Mana? abah disangut duh mas euy mas kecil kenal kagak digusur nah jadi mau kana eupan sia balok masna daikeun keneh kana Urang. heueuh Ingat ka aki urang baheula anak bapak urang mah kan pancon. Pas mantap mah kan atuh ka bawakeun ku Idan ka bawa ka Jakarta. Jadi atuh ka Kristen aku mah eta aturanna saha teh aki. Geus mantap. nah kabawa ke Kristen kumaha Nya pan adi bapak teh pan atuh Kristen jadi pendeta di Jakarta. Di pendeta. amang Heeh. amang bapak Heeh. Adi bapak adi bapak teh mah amang lain. heuh amang bapak amang abah Heeh. oh nya Asup bapak teh jadi kabawa baheula aki teh asup kana Kristen kumaha eta? nya ku duit Hah? ku duit Ku duitnya. ya yang geus asup Kristen moal nyaho surga Tah, terkecuali tobat itu kabur tobat padahal. maut Nu geus maot. geus ripuh eta mah geus Mata cek guru urang teh terus wae cenah bapak mah cenah kiriman wae cenah. Ri cenah. Tah, kiriman bapak mah. Bapak con kan. ai bapak mah henteu teu asup Bapak mah hanteu pan kabur ti Majalengkana. ari ngiriman ka ditu mah percuma damal temus ngiriman ka amang mah Ngiriman ka mah. ngiriman ka nu geus Kristen mah moal asup doa oge Masuk kaki. nah Mereka bapak mah kiriman wae cenah Pak Ustaz teh. Dan akibat yang sekarang Kristen. Laporan lah bapak mah.
Kan bapak mah jeung urang pan kaburu kalabur di Majalengka na pan mah gede. Ada atuh presiden teh pan ditelem-telem keuna dicai di sumur. Dipaksa. Heeh. Udah atuh pan kitu. Bapak mah jeung mimi kabur mah sawah. Majalengka teh. Bukan mau sorokan. Kabur. Gede oh ngelit mau abah datang ewel aduh ngelit guys ngelit guys tuh guys rada gede guys mamas guys Kunaon? apaan cicing sia teh mamas toton terkecuali lamun dipaksa terus asup terus balik deui mah moal. Henteu sabalik deui deka Islam deui. Ya ulah kegiatan lain ya. Beak mun abah angkat heula. Tuh, nyaho. Beak. Deetnya sakitnya ya. Oh, sakit dah abis gitu, sakit tinggal deh. Pati daya kan aku upan. Betul udah. Udang kemasan gede. Ya hari orang mah masih kena berlaku hari pancon teu asup Kristen mah. Bapak man teu asup. Masih kena berlaku. Bapak pancon binti sana pancon binti Sumanta lu sok dijikeun we. Tapi lah Bapak Sumanta teh kumaha cing teh. Para atuh Kristen ya. Ari bin disebut bin nama teu naon, Bah. Oh, Nyebut bin hungkul mah da emang bapana gitu. bin hawanya. Asal ulah dan tadi kiriman pan ari itu nama cuman nyebut ngaran hungkul tama. Bin hawanya. Lain bapana teh ieu gitu. Cuma ilar wahi papancon Sanhawi binti. Ini pan binti hawa teh teh. Ari binti mah pamajikan awewe, Oh. lamun bin lalaki. Bin. Mun bin bapakna, lamun naketi bin binti indungna. Binti indungna. Binti awewe kitu emakna, Heeh. make binti. Lamun ka Bapak Bungkul Bin, aduh badag. badag euy. Badag euy mocel guys. Gas. Alah, badag. Badag gitu Ya. Pagedewog gitu, Bah. Heeh. Parah deh, Bah, udang deh, Bah. Udah ini lalu emasnya. Teuing, Bah, tah car ketingali. An gede we bieu mah asli, ketinggalin ge. Kita mau begitu. Pak, dia leutik. Detik mana? Leutik, guys. Ayo leutik beunang lah, Bah. Ayo gede begitu beunang. Udih, ayaan. Naon ieu? Teu rame kieu. Nila. Aing mah ngeulit dah. Ngasot tuh. Teu rame. Ku iya Teu rame nyangutna. Bah raneng keur Bah mending kabeh Bah di dieu Bah. udang. Oh ka ditu katang ku udang. Aku upan mah wae euy. Mana? Hejo eta mah ku dibadugan ku ieu. Kayak ngagoloyeung disanggeut mah tuh. Baru kan kurang lauk. Ku impun di luhur. Tah kuntulnya. Tak kuntul. Baradag gitu kuntul mah tuh itu mah tinggal da leutik. Heeh.
sadana kayak gitu cet cet. Aduh, ayah mana walet. Nyamperan lauk Tuh itu. Tuh, cebrut tuh. walet lain lain walet. Manuk laut lawan ngaran teh gitu teh manuk laut. Sama dengan manuk laut deh itu mah. Tuh hayang benang kan gitu yang kumaha bentuk namanya eta lauk. Manuk itu bentuk manuk teh. Kemana emas nah itu lemah dia kena upan jauhan dia. Taruh penggedung ya. Di kecamatan Lemaja, sekecamatan Maja, masih Puritan kan keluarga di Deungku kan, di pendeta. Boleh pada Maja mah. Jadi pendeta KB ya tata. 5. Oh jadi pendeta KB apa asup Kristen Hungkul? Asup jadi pendeta di Jakarta kabeh. Jakarta itu bawa. Ngas. Ini ada akhir. Ah. Badog na moce. Anjing. Gila. Goblok. Bacak-bacatin kudu tarik teh kitu, tadi teu mebas. Itu apa sih itu? Heeh. Tuh aing kanu aing ngaleutik. Kanu uing mah sakarya, bieu mah 5 ramo nu macel mah guys. Aing mah kabah mah euy. Lebar aing ah. Ah. Kana bubu meureun abah mah. Tak buru-buru laan kahandapkeun deui. Bubuna. Lebar abah euy aing. Oh, sing gantung kana koja abi. Lebar abah mah euy. Bawa gitu. Tak buru upanahan. Lebar bieu gede abah. Oh, ieu menang nu leutik. Itu disangguti aduh aing. Aduh kedua anak gas. Ayo bah ayo. Ya. Sok atuh. Baik nggak? Oh, kapan itu simpan? Kuncikan heula atuh. Sangut gas dua anak guys. Ribul. Kita orang jagat aja nggak bakal ngarang jeung anaknya bapak. Ya lamun ahlakna alus kabeh. Ari ahlakna mun urang nu alusnya itu mah paling ngalah aja udah masing-masing di akhirat mah. Oh, masing-masing. Masing-masing bapak jeung si Neng oge masing-masing. Balah nguruskeun diri sorangan, nyalametkeun diri. Oh. Di mal parang jadi jeung anak teh.
kecuali anak anu berbakti arek nulung ka kolot ngarawu ka kolot. Mau kaparangi itu jeung bapak urang oge. Nya paling papang mah amprok cuman maneh ka mana urang ka dieu da bogayanana urang mah ka dieu wayahna urang bagianana ka dieu gitu. Jeung kolot indung oge gitu. Heeh, amprok mah amprok heula. Cuman engke geus amprok tengeureunana. Bisa deui. Ya heueuh da bagian urang mah ka dieu. Nya mun sajalur ka surga panggih. Mun ka surga kabeh panggih. Pan surga ge atuh sabara tahap. Neraka sabara tahap. Itu beda di alam dunia ini itu beda gitunya nya. Itu beda kieu meureunna. Heeh. Teh dipintor-pintor kena di YouTube ge bener gitu nya. Heeh, contoh. Itu contoh-contoh kun nyasak diburali ka neraka. Teu ngagolak. Ya Allah. Itu contoh-contoh. Tata geus langsung tarik. Itu atuh teh non real. Itu contoh-contoh kena hirup di alam dunia. Allah strek Allah. Ih ayaan gehel. Cicing wae teh. Sarua. Ayaan guys, ngitur euy. Hum. Bah, mantap bah. Mantap baradag euy. Badag sorenakeun mah guys. Baradag guys. Ya baradag bah. Sore mah baradag. Oke. Nah, gitu we geus didinya we da ngawur lagi ka dinya. Diawur terus, Pak. Belum majunya. Can. Abi di samut. Campur ke bang gede. Baradag tadi kan baradag dua iya nyawut ieu maju ka ditu. Prat. Beunang gulung. Ini mau prat nih. Nying lepas helm we. Beti teplok we ieu lah. Tah bapak ieu cepeng. Kayak geus ngageleuyeung. Gede deui bae. Kayak rasa ngageleuyeung meh mujid. Kos tadi geus kagigir siut gitu tah. Sok geus. Noh. Amun anu gede ulah tinggalin ewel teu. Si Abah mantap euy. Si Abah gede deui guys. Si Abah badag deui. Angkat bah. Angkat heula ka dieu atuh. Yo, badag lagi, cai. Asik. Mantap Abah euy. Makin sore makin edan guys. Baradag. Yoi. Panas pan tadi mah beurang. Deet balongna. Nyawit berang. Panas. Tuh, maju di wae ya. Can. Kejatkeun saeutik. Jadi nangtung. Buru eta alungkeun ieu geus rek dihakan deui. Sok eta geus pecatkeun ieu, Mah Hejo. Kela acan kenalan cicing cepeng we cepeng.
Satkeun tarik mah pan teu mocel. Hmm. Nggak simpen heula we, simpen heula benerkeun itu kahareupeun saeutik. Siap-siap ya no hejo teh ngasih kekeuweuk teh no hejo teh. Siap-siap. Nah, dihakan ha. Encan. Di bawah gancang lupa teh tadi gini badak Oh, dieunya. cat kenana ketarik deui. Ngeus. Ngeus. Cek abi ngeus. Anjing, baradag kieu anjing. Kabah. Mantap. Kabah. Mantap. Milik si Kabah euy mah euy. Gede sih aku si Kabah. Gede. Lagi gede kieu. Hese yang nu gede ku si Kabah euy. Aing mah dah mulai ngagunuk bah. Tinggal cipak bah. Oke guys. Kabah lagi rekor euy, Kabah. Badag bah. Ada lagi. Hejo siap-siap nah hejo. Berean heula angkat tah kitu. Cenah digusur. Badag sia. Badag lagi guys. Beberem itu di ini anjir. Ngeplos euy. Nah, siap-siap bah. Uget bah. Ada bandenya. Kayak geus ngageureung siap. Jero teuing gitu euy. Jero teuing urang nyawana pan saeutik. Sina jero teuing. Jero teuing aing. Tuh disangot langsung euy. Ih, badag abah. Anjir. Badag abah. Badag guys. Jero teuing abah tadi mah paingan euy. Aduh, laban ring euy. Anjing. Lerek kemarin. Aing kendalaan aja nggak itu. Goblok. Jadi lurus teh bah. Sok bah abah mali lah geura. Sangon cek geudeung deui bah. Geus engkeun urang bade coo. Di geus ka dinya kalah malang ka dieu, da lauk mah di dinya ge aya. Di dinya lauk tadi nyerak cek di abah.
Bawa loncang nyali. Cah. Lagi gini nyerong di bawah. Hampir. Murah ting pisang. Hampir. Seneng. Beli di mana ya? Teuing. Oh, didinya nya. Oh. Aya sore mah daekun. Mun tadi mah sari ka dieu biasa. Ya. Pasar sawit. Heeh. Bawa ka dia pasar sawit bonceng di olok abdi. Tah CS na ieu pas sawit deh. CS nya Mito. Pasar sawit. CS nya Mitoha. Sok ka bumi dah sok ameng. Kan cara kali ku di olok. Bonceng. Madaekeun oge Kacenya. digalang we ka dieu opi. Mainnya. Nya, Heeh. anu mah digalang we ningalikeun kieu. Mungkin ngasep. Opik mah ngusupnya. Wih, kabah deui euy, kabah setrek kabah. Mantap, Bah? Mantap. Mantap. Kelak eureun deui itu. Gas. Nyaho. Ada letik mah euy. Alah, kena mah. Kabah deui wae setrek euy. Mantap, Bah. Mantap. Bade ngalbok buah. Ya anu nyaho duduk. Mau simpen deui we, mereka tinggalin nyangutna. Bieu 2 kali ngajetruk. Hmm. Tuh. Tanu abah nyangigir. Nges berubet. Ih, bareng euy. Bareng euy. Bareng. Rek euy, badag tae. Bodoh apa? Kera bah. Kera ini dapat cetek saya. Nah, ini dapat cetek si abah guys. Double cetek guys. Baradag euy. Gas. Anjir badag deui aki-aki. Badag deui we guys, aki-aki guys. Mantap, Bos. Cep teh mun teu kieu cep. Ajet tingali, mantap para dagang we. Kumaha sakali deui mah? Ajet, cep tingali aing mata malaukna deus mantap kieu badag teh cep. Mantap para dagang 50 ciki mah cep. Oke guys, kita cek dulu guys hasil akhirnya guys. Kita sudahi dulu mancingnya. Tuh guys, lumayan guys. Dapat segini guys, lumayan ya.
Tuh ada ikan emas yang agak gedenya guys tuh. Tuh. Lumayan lah. Babeh juga dapat banyak tuh babeh. Gede-gede tuh babeh. Oke guys, bagi yang mau nyobain ke spot ini, bayarnya cuman 30.000 ini ngontrak. Buat angler dimanapun kalian berada, teman sehobi lah. Ini lokasinya di Subang, daerah Keresek ya. Iseng-iseng aja, ini mah iseng. Saya juga biasa mancing ke Sedawarna, Cipanas, Jatiluhur, Cirata, Jatigede. Cuman ini mah berhubung dekat gitu dari rumah, cuman 10 menit. Iseng-iseng aja ya, udah kesini aja gitu. Tambah jenuh guys. Oke ya, kita akhiri dulu videonya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bagi yang sudah komen dan like, saya ucapkan terima kasih ya. Salam sehobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.